A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu hadis arek nyeritakeun jalma anu sok tulang tulung ka jalma bakal menang pertulungan Allah di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku sarrohu ngarepakeun isiman ayun jiahu ingin tanya lamatakeun iman sopo Allah min kurobil yaumil kiamah saking pakewu ing dalam dina kiamah payunapis mangka ngalengitkeun isiman an musirin saking wong kang kasulitan Awyado atawa neleh opo anhu saking musir. Rawahu ngariwayatakeun ing hadis sapa Muslim Imam Muslim. Nah jadi dawuhan Kangjeng Rasul nyaeta sajalma anu ngarepkeun eta jalma teh hayang disalametkeun ku Gusti Allah tina pakewu di yaumil kiamah. Tina huru-hara di yaumil kiamah nya hayang disalametkeun tina bencana di yaumil kiamah, huru-hara di yaumil kiamah yang disalametkeun. Mangka urang kudu ngabantu ka jalma nu keur kasulitan atawa ngahindarkeun kasulitan. Maya kasulitan teh wae madina haliyah urang ekonomi, wae madina haliyah agama, wae madina haliyah negara, pangusahaan ding saja bina. Wae mah urang kasulitan lewat jalan aya tangkal ngahalangan, aya batu gede ngahalangan. Jalma rek lewat teu bisa, ku urang diangkat. Batuna diangkat lah tangkalna akhirna jalma nula lewat lancar. Eta kan ngalengitkeun kasulitan. Atau kasulitan masalah ekonomi, batur anak narek sakalora, batur anak narek dalahar rek mangkat masantren, duitna can aya kurang dibekalan dibere tah pakelah duit urang. Akhirna kan kasulitan eta jalma terlepas. Atau kasulitan dina masalah agama, dina masalah tahta negara atau dina naon wae pek urang jadi bisa nulungan kayak teh jalma anu keur kasulitan nya bari lillahi ta'ala, lain ujung-ujungna hayang dikulian, lain ujung-ujungna hayang gaji, lain lillahi ta'ala tuh nya. Atau ngajauhkeun jalma tina kasulitan. Tuh seperti mana? Ya, supaya jalma ulah sulit. Ya. Bisina jalma ieu supaya lancar dina perekonomianna lah. Apa dina jalur perdagangan lewat jalur darat, jalur udara, jalur laut sina lancar. Supaya ulah sulit. Kumaha tah carana? Keur kepentingan muslimin. Urang lillahi ta'ala. Tah jalma anu ngaleungitkeun kapusing kasulitan batur jeung atawa ngajauhkeun kana perkara anu mentak nyulitkeun jalma ieu. Contona alam supaya ulah banjir. Lamun banjir akhirnya jelema kena bencana. Lamun jelema kena bencana akhirnya sulit. Kumaha tah ieu lingkungan alam teh supaya ulah kena banjir, supaya ulah kena longsor. Pek tangkal-tangkal gede nu digawir-gawir kurang diplak-plakeun. Pek solokan-solokan dibersihan supaya saluran cair lancar. Pek sampah-sampah urang dibuang karena tempatnya khusus. Ya khusus tempat sampah. Jadi untuk ngalayah berserakan
di sungai-sungai atau di jalan-jalan, akhirnya solokan-solokan mampet, akhirnya terjadilah banjir. Tatangkalan gede anu ngajaga gunung gawir-gawir eta teu dituaran karena mutuaran longsor. Tuh nya. Terus tangkal-tangkal awi anu ngajaga eta angin. Pan aya tangkal awi mah si angin teh kajaga. Teu langsung hebos kena imah, teu langsung hebos kena bangunan, kajaga ku tangkal awi. Datang angin teh diputar ku tangkal awi. Set tuh. Jadi si angin nu kaluar teh lembut, teu ngagelebug. Eta hikmahna eta tangkal awi aya mangpaatna loba ngajaga angin. Ya, subhanallah. Di tatangkalan gede teh. Sok dijaga angin teh. Tatangkalan gede. Putar dina tangkal, set keluar lembut. Ngajaukeun muslimin tina kasulitan atawa si muslimin henteu dibikin sulit. Lamun keur kasulitan dibere solusina ditulungan dana bantuanana. Keur kabanjiran sok dana bantuan. Saling lillahi ta'ala karena Allah mencintai muslim karena Allah. Cintai muslim karena Allah, sayangi muslim karena Allah, kasihi muslim karena Allah, miliki muslim karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan, matahari, kau jadikan saksi cinta hanya Allah Sang Maha Cinta. Lillahi ta'ala inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tah lamun jalma geus lillahi ta'ala, dunia bakal menang, akhirat bakal menang. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.